Apal Om cara ngetes antara parawan jeung randa? Ya, nentulah itu dipakai mah. Padahal mah teu kudu Om, teu kudu dipake, teu kudu tes ka dokter. Kumaha? Pakai kipas angin. Loh, bisa. Sok dita cangegang di kipasan. Lamun parawan keneh pasti di sadana wih gitu. Siga kowe putu aja ya. Ya kuring. Lamun geus randa mah sorana Kumaha? Aduh, parah. Ngageber. kumu anak 5 kaluhur mah. Nah, guru tak berkaruan anjing. Getarana, waasku getarana Om. Kabayang nih. Kabayang kuat tiup angin. Lamun parawan mah alus sorana wih gitu. Dia dagang kue putu. Oh, anjing. Bisa gitu eta. Tes keperawanan. Teu kudu ka dokter. Enteng ya ku kipas. Ku kipas. Gitu. Urang mah nyarubut beuti ngadengekeun membernya. Heeh. Sok dakakeun. Di kamar santongkeun kena kipas. Wih, aya parawan. Berikutnya. Irang dah ya. Taruhan cenah ya taruhan. Pas ngageberna kabeh. Waduh kapake aja ini. Aduh. Jadi kayak gitu, nah aja.